Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Abi sapara kanca bade ngadugikeun video praktek ngeunaan iket. Sata acana tepangkeun wastapun Syakira Syahnas Putri Dewanti. Wastapun Raisa Sehestiani. Wastapun Indiani Ramadhani. Wastapun Ayu Prasika. Wastapun Anggaruat Koko. Wastapun Wilami Fatwa. Wilujeng nyakseni. Iket atau totopong mangrupa warisan budaya Sunda anu dipake pikeun tutupan sirah ku cara ditilep jeung diiketkeun. Iket lain saukur pakaian tapi miboga harti simbolis nyaeta ngalambangkeun kakuatan pagehna tekad jeung ajen kahirupan. Biasana iket pijian dina lawan pasagi anu dibentuk jadi rupa-rupa model. Baheula iket sering dipakai dina kahirupan sapopoe jeung upacara adat. Sedangkan kiwari leuwih sering dipakai di acara budaya. Etona iket jadi lambang jati diri urang Sunda anu kudu dijaga jeung dilestarikeun. Iket julang ngapang nyaeta salah sahiji wangun iket tradisional Sunda. Ngaran julang ngapang dicokot tina kecap julang atawa manuk julang jeung ngapang nyaeta ngapung. Wanguna siga manuk anu keur ngapung sabab aya bagian iket anu nangtung atawa ngalegaan ka luhur. Iket julang ngapang biasa dipake ku lalaki dina acara adat atau pagelaran seni. Wangun ieu ngalambangkeun kawani sumanget jeung cita-cita anu luhur sarua jeung manuk nu ngapung luhur di langit. Iket julang ngampang lain saukur hiasan jang sirah, tapi miboga ajen simbolis anu ngagambarkeun karakter orang Sunda anu kuat jeung boga tekad. Sate acan dipake bagian handap segitiga digulung saeutik sangkan leuwih kandel teu rapih. Dipasangkeun kana sirah diadekeun bagian tengahna ka hareupeun sirah tuluy dua tungtungna dibawa ka tukang. Salajengna ngabeungkeut sangkan pageuh talikeun atawa selapkeun tungtungna sangkan pageuh tur teu gampang leupas. Atur bagian luhur sangkan nangtung atawa rada ngalegaan nepi ka ngabentuk siga manuk julang anu keur ngapung. Iket utamina iket julang ngapang mangrupa warisan budaya Sunda anu miboga ajen sajarah jeung simbol kekuatan sarta kawani. Generasi ngora kudu miara jeung ngalestarikeun iket ku cara diajar. Gunakeunana dina acara budaya sangkan teu leungit ku kamajuan zaman.